aturan dilajeng tepang sareng wa dina channel Kampung Cepotnya cuk etang-etang silaturahmi we man ahaba ayu bisa tolahu pirizki wa yursalahu fi ajali payasirohima saha-saha jelema anu ngalobakeun silaturahmi bakal dipanyakeun umurna jeung dilobakeun rezekina cuk aturan anu di kaler, anu di kidul, anu di wetan, anu di kulon, anu di kampung, anu di kota. Ya, urang tepang sareng uanya cuk. Mudah-mudahan cing sararehat sadayana. Anu parantos gabung atur nuhun, parantos gabung anu teu acan diantos ku uanya cuk. Sirman simpatina. Heeh. Kamana si Cepot Jang? Tadi tidak luntang lantung euy. Gimana punya kambing saya tak sana hadiah ya ada kambing saya di mana aing anak bayi aing di mana ada kambing saya anak kambing saya depak di depan saya siap aduh narekam domba kain siapa yuk aduh ampun ada anak bertanya pada bapaknya bagaimana cara membuat anak coba aduh ampun lain kikituan syarangah orongoh diajar pidato siya tuh tinggal loba nonton dulu monyong wih, ayo, nama kareret putih bados. Ayo, anjing gaya nonton. Nonton. Sok diajar pidato siap. Sok. Para hadirin yang terhormat, Mang Bidin mabok tomat. Coba eta pidato begitu-gitu sebanyak. Dengekeun. Para ibu, para bapak, gitu sok. Pai si lembu pakai kalapa. Coba si cucuhin. Bila-bila teuing sia. Jadi urang teh sareuneuh saigel sabobot sapihalean. Anu reuneuh ugal igel para bosna teu disalanaan. Ampun aya anak, aya anak. Lain teh diwaras sia teh bangkar warah deuleu. Nyerahkeun aing sia teh. Coba itu dulu lanjut kali dikamanakeun beungeut aing nya naplok we di jauh beungeut mah teu jauh ieu aduh ampun bapak kita wabelu aduh ampun nyerahkeun sia kabila-bila teuing sia teh geus atuh tong leweh bae sabab nyieun maneh teh hese unggal peuting mah digawe jeung bapak maneh ngajeng yehe kakarangah orongo sia lain teu diwara bangkar warah ya we da moal ujug-ujug sagede kitu sia hirup teh moal ujug-ujug sagede kitu sia borojol kalam lu nya ada tileutik di ku aing teh diwara ku aing teh diwara tileutik teh ku didikan jeung atikan moal ujug-ujug jembrong kitu sia ai kakolotna malan-malan we sia kabila-bila teuing sia teh nyerahkeun sia teh nyerahkeun kabila-bila teuing naon sia mana ulu domba dia euy aduh di dia mau ulu domba lamun di wajat aya ulu domba ngagantung na panggung aduh ampun kalakang aja biar si bojok sia bila-bila teuing sia diturutan ku barudak we aing mah deuleu sia jika tadi sekolah ke gue gatrik ala gatrik gaisari iri iwa awa rokok mentul tulen alen jadi mantel tenok bakwa sedang dengklang dengkling dengklong ayah bangkong coba kai ngarekan bangkong sia aduh ampun gue itu di sekolah ke pas aja guru beda guru na belat coba eta ka guru hidup belat Pot ari danau Toba di mana? Sing abdi teh duka di mata acan kan itu acan gitu.
ayo ampun pot hari hiji sabaraha cik abdi teh lahu budak Pak 11 ampun nyerakeun ampun dah atulah naon bapak mah atuh aing abdi teh Pak dididik ku bapak dinangna dilengna di blang-blang di bung-bung batur mah karuya anak teh manggulikeun Honda Beat Mio NMAX kalau jadi anak teh manggulikeun ieu mah alah cepot tong sekolah tong pesantren geus we angon kebo muni ku sia lahul aduh ampun iya bila-bila teuing geus ngerakeun aing yang gade ya dina seni teh ngandung cinta kasih sayang belas kasihan pemujaan dan kemesraan kade pihak sia teh paling aya laguna Iwan Fals kemesraan ini janganlah cepat merayut merayut bila-bila teuing sia kade jang ulah kaleuwih deui mak Gusti Allah teresepeun ka jelema nu kaleuwih bisi katulah sia kade nya hape sia batur mah tupak anak teh tupah ya abdi teh ditimbang ku bapa nang lingna ning nang di anak bapa anu kasep rambutna mun digoplok wawasna can ayaan tapi pepentos wawasan tapi pepentos kubisan kade nya hape bibir ada bibir abdi geus kadel dipihapikeun ka saha bibir abdi geus jadi kade nya hape bibir ya sumut teh sangat letah teh seukeut alabatan pedang sia kade ya aduh bapak meng tewas apun jen bapak mah dalagok tapak gedeng kade loba luang loba pengalaman bapak mah asa hampura ya sakitu we nya tiakan dah kang mah teu ada sekolah tuh teu ngalag-lag impres acan hampuraeun mangsa poe sakitu nyajangnya dah ayo